sihir nepi ka kardus ge digembokan aya tuh kaharti ku aing ku akal nu sehat aya kardus digembokan eta teh kena ku sihir barang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi habbaba al-mujahidina minal ansari wal muhajirin alladzina yujahiduna fi sabili rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiyya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhum nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap para ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus Syekhuna pimpinan umum Pondok Pesantren Darul Ulum Petir yang sama-sama kita banggakan, pengurus dan anggota Forum Santri Kecamatan Cijengjing beserta segenap lapisan para santri dari berbagai pondok pesantren sekecamatan Cijengjing, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ya kalau bicara 10-20 tahun lalu cengjang-jang sama saya masih ganteng saya. Kalian itu kalau lihat yang muda, tampan, suaranya enak, istris luar biasa. Giliran ketua Korsam sambutan, ku sebab awakna kuruk juga kurangnya tuh. Satu ketika Rasulullah bersabda dan Aisyah Ummul Mukminin mendengar sabda Rasul. Kata Rasul, la yadhhabul lailu wan nahar hatta tu'badal Lat wal Uzza. Tidak akan pernah hilang pergantian malam kepada siang, tidak akan lenyap pergantian siang kepada malam, sehingga bangsa Arab atau orang-orang di luar bangsa Arab yang sudah muslim, yang sudah mukmin kembali menyembah Lata dan Uzza. Nauzubillahi min dzalik. Aya ibu-ibuna ieu teh. Kadeuleunan parawan kabeh. Panggung badak, panitia kompak, berenda dikibar-kibar. Alhamdulillah. Semua ceria. Alhamdulillah. Inilah forum santri. Jangan menunjukkan wajah kecut, jangan menunjukkan wajah tidak ceria.
Sebab dalam situasi apapun, dalam kondisi bagaimanapun, santri tetap santri, para pencari ilmu dahaga dengan ilmu agama dan senantiasa berkarya bagi masyarakat. Betul apa betul? Sanajan di kobong nama itu baru haput. Ayeuna galulis darandan ditariung di kobong nama jadi cangcut nyarongcok. Iya kan senior, pengalaman senior. Tos ibu urang lajengkeun ieu teh kasawuran Kangjeng Nabi. Sawur Nabi moal ka leungit peuting jeung beurang-beurang ngagentos kana peuting hingga bangsa manusia ima di Arab wa ima luar Arab nu geus mukmin nu geus beragama balik deui nyembah patekon. Nyembah naon? Patekon itu salah satu afrod dari asna, dari togut. Naon cenah? Togut. Apa togut? Togut itu aqsa ghayatut tughyan, sesuatu yang menyampaikan engkau kepada paling tinggi-tingginya, hujung-hujungnya kesesatan dan kesalahan disebut togut. Saya mau tanya, patung bisa ngomong tidak? Nitah nyembah karena patung bisa nitah tekan nyembah, hei sembah kaulah gitu. Jadi patung tidak bahaya. Yang bahaya itu adalah di belakang patung, yang rekayasa patung. Nu bahaya teh lain patungna, tapi nu nitah nyembah. Nu nyembah patung, nu nitah ieu rekayasana. Yang bahaya itu adalah jaringan manajemen yang mengelola supaya orang menyembah patung. Gitu loh. Jadi kita belajar membedakan mana substansi, mana artificial. Ada dua, substansi dan artificial. Ini mesti dipahami oleh pasang santri. Ayat 2, ayat seberapa? 2. Seberapa? 2. Nggak ada urusan dengan pilpres. Nggak ada urusan, sudah selesai. Yang mau menang siapa silakan. Mau Pak Jokowi lagi presiden saya terima. Prabowo jadi presiden lebih saya terima. Nggak ada masalah buat saya. Mau presidennya si Sule ngaji tetap dakwah, tetap jihad, tetap betul apa betul? Sepanjang tidak curang, sepanjang jujur dan adil, kita terima apapun hasil akhir. Betul apa betul? Ngan lamun curang bayah pasti akan timbul gejolak gitu loh. Makanya sampean mesti jujur. Kalau Anda cinta tanah, mesti jujur sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Pemilu serta Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu dilaksanakan dengan jujur, lamun bener cinta ka tanah airku tidak gulu. Ayo nyanyi heula di situ disangka NKRI. Selama hidupku biarpun terus kopi lah ayo laki dulu setel tanah goyang engkau. Kalau betul Anda cinta tanah air, jadi perbuatan curang, perbuatan licik, perbuatan zalim, perbuatan khianat berarti tidak cinta tanah. Hidup Indonesia merdeka. Oh, juga Megawati ayo merdeka. Gitu ngawas tersinggung ulah ting sia macana naon ngaji geus bari pepelong bari sini geus moal jadi ilmu lamun ngaji kitu patut kalakuan komo bislapan ku hasud mah diterengekeun teh mubalik teh ngan diteangan teh anu beda jeung manehanana we engke we jadi omong cilaka mun ngaji kitu moal jadi ilmu man. Dengarkan objektif, tidak boleh subjektif. Betul apa betul? Betul apa betul? Lawan jangan lawan ulang
Asa juga Habib Rizik yo. Kurang doakan mantan sing sehat. Afiat. Amin ya rabbal alamin. Wangsul deui teh kasauran Kangjeng Nabi, Bu, sahur Nabi moal maka geletuk dugi kana waktosna kiamat salagi manusia nu geus iman ka Allah, nu geus bertauhid ka Allah. Di alam dunia nu geus ariman teh bakal leungit heula balalik deui manusia nyembah kana naon nu diwagel ku Allah. Jadi engke animisme bakal hidup lagi, sinkritisme akan hidup lagi, aliran-aliran yang bertentangan dengan teologi monoteisme akan hidup lagi di dunia ini, akan menyebar sebagaimana hadis yang disampaikan Rasul ini. Begitu Ummul Mukminin Aisyah binti Abi Bakr Siddiq mendengar sabda Nabi, beliau dengan seraya bercucuran air mata bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, bukankah sudah engkau sampaikan sebagaimana Allah sudah sampaikan dalam firman-Nya, Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun." Siapa jika nu asa-asa nu Allah mah mentang-mentang aing ngajina teu ngeunang. Sakieu mah lumayan we jelema karakudang sare. Nya aya kopi cai herang, aya larutan sakalina nyuguhan juga nu ngadoja ka ieu teh. Insyaallah alhamdulillah ieu panitia teh di mana biayana kikieuan. Moga-moga we kasadaya nu nyumbang anu bernaon berpartisipasi. Moga-moga we ditikel-tikel ku Allah kantenan dina sasi nu dimuliakeun ku Allah sasi Saban. Amin ya rabbal alamin. Wangsul deui Aisyah Ummul Mukminin ngaoskeun di ayat payunan Nabi, ceuk Sundana mah apan tos liudirahu ala dini kulih ya Rasulullah, geuning make balik deui nyembah patekom manusia teh. Diwaler ku Nabi, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innahu sayakunu min dzalika masya Allah. Aisyah, betul terjadi, Islam sudah sampai ke penghujung dunia, Islam sudah menyebar dari benua ke benua, masuk sampai ke wilayah Cijongjing, Islam sudah masuk. Aisyah, alhamdulillah, Islam terus nyebar ke seluruh penjuru benua. Alhamdulillah. Nah, sahur Kangjeng Nabi, masya Allah. Dugi kairaha Islam bertahan, dugi kairaha aya umat Islam bertahan, dugi kairaha aya pondok pesantren nu ngasih keneh ngawuruh kana kitab, dugi kairaha aya keneh madrasah, aya keneh nu adan, aya keneh minggonan, rotinan, sasihan jeung sajabina, dugi kairaha aya forum santri, dugi kairaha aya ba'sul masail. Masya Allah, saukuran nu dikeresakeun ku Allah aya di dunia teh. Jadi kata Rasul, kita ini berhimpun hari ini, malam ini nanti pada satu waktu yang sudah ditentukan oleh Allah dengan iradahnya Allah, ini akan hilang di dunia. Dilajeng ku Rasul dina ieu hadis, summa yab'atsullahu rihan thayyibatan, lami teras utus saha Allahu Gusti Allah rihan thayyibatan, diutuslah angin yang wangi luar biasa, sungit ke bakal aya angin nepi ka lembur urang masing-masing. Nanti akan datang angin wangi, angin sengit bakal sumping ka bumi-bumi urang. Fatawaffa kullaman, dengan sebab angin ini kemudian meninggal dunia sakur-sakur manusia, sakur-sakur manusia fi qalbihi nu dina hatena eta si manusia mithqalu habbati khardalin min imanin, meskipun hanya sebesar biji sawi saja ada iman, mereka akan meninggal dengan husnul khotimah. Bakal aya waktuna umat Islam maut dalam kondisi menyeluruh, seluruh benua umat Islam akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Fayabqa man la khaira fi, fayabqa, kemudian disisakan oleh Allah man la khaira fi, yang ada seseorang yang disisakan oleh Allah atau sekelompok orang anu
kealusan sama sekali dina dirina eta jalma bakal disesakeun teh ku angin seungit teh wungkul jelema baragajul, jelema anu marurtad, jelema anu tos lacut ka cina luar biasa tina agama bakal disesakeun payarjiuna ila dini abaihim, mereka akan kembali kepada agama nenek moyangnya. Jadi engke umat Islam teh seep di alam dunia. Timbul pertarosan pamitahna iraha waktuna teuing ngan lamun ningali anu sakumaha dijelaskeun ku Ibnu Hajar rahimahullahu taala, umat Islam teh umur di duniana teh moal leuwih ti 1500 tahun hijriah. Umur umat Islam di dunia ini tidak akan lebih 1500 tahun hijriah. Ayeuna tahun sabaraha? 1440 sakedeung deui 1440 ditandai dengan pergantian tahun ku kupat teuing ti iraha Idul Fitri gambarna kupat nepi ka polisi ge nyeun operasi ketuk nu ngucapkeun selamat Idul Fitri ge gambar dina kartu ucapan lebaran gambarna nah Idul Adha gambar hulu munding sok Bandung saya nggak ngerti ini situasi sosial macam apa. Tiba-tiba Idul Fitri gambarna kupat, di mana-mana gambarna kupat, gambarna bawa-bawa ladang Ramadan 28 dinten wa ima 30 dinten ujungna hakaneun kupat, hakaneun kupat, hidup kupat. Ini aneh. Ini kenapa simbolnya kupat? Sok emutan ku para santri. Idul Fitri anu sakitu sakralna digodok oleh Ramadan dari 11 bulan. Bulan ditempa, dibakar nafsu kita, dikendalikan ucap tingkah pola urang ku Ramadan, dikembalikan kepada fitrah, tapi ujungna kupat. Sok mangga emutan. Mantak hararipet sholat Idul Fitri hayang pa isuk-isuk sebab hayang geurang ngadahar hidup kupat. Ieu ti iraha coba ku santri selidiki kasih Google tanyakeun eta ti iraha gambar kupat dipake simbol lebaran padahal akhir lebaran punten kasauran abi mah moal make dalil panjang-panjang makalah sang pangarsa Sayyiduna Abu ya di Banten nyarios kieu dah jelema anu bungah anu pariha di mana asup kana bulan Ramadan mah jelema nu biasa puasa sunat anu teu bisa sunat mah kamanggih Ramadan teh pusing bungahna lamun Ramadan dek ngeusan awas bunga sote mayunan Ramadan pikeun jalma anu tos biasa mudawamah tos aya kebiasaan saum sunat wa ima isnin khamis wa ima sunat daud wa ima yaumud dahr wa ima saum anu sanesna nu disunatkeun ku syariat begitu bade lebat Ramadan dingah amar wa tasuta sebab geus dilatih ku puasa sunat bareng santri bismillahirrahmanirrahim jalma anu dimes kana bulan Ramadan deuleu wae puasa sunatna jalma anu bagus dina salat fardu deuleu bae salat sunatna lamun nu sunat lalaora biasana kana fardu tepat di dinas jika aing sok Bandungan tanggal sabaraha ayeuna barudak pangarsatos tanggal 20 Saban geus tereh geunang Ramadan aduh aing mah teleh bulan puasa kaya tepat di bunga ku sumping Ramadan leres asup we tanggal 20 Ramadan 22, 23, 24, 25 masjid nu berjamaah tarawih geus tinggal 2 baris imam jeung karpet eta bala kecerakanana manahna muni juga nu bunga rek beres Ramadan sebab tara biasa saum sunat apa jangan main-main dengan sunat nah pemirsa
da eta masa ukur Isnin Khamis masa ukur sunat pamita masalah teu dipigawe ge teu mantak jadi doraka ngan dipigawe menang ganjaran andika nyaho eta sunnah. Anda sudah tahu ini sunat, Anda tidak mengerjakan, maka ilmu ini ilmu dharar bukan ilmu nafi'. Kalau orang sudah bermain-main dengan sunat, artinya tidak menghargai, tidak mengapresiasi terhadap sunat, maka biasanya kena fardu tepati dines. Mun hayang dines salat fardu, dawamkeun salat sunat. Amin. Mun hayang dines Ramadan, biasakeun saum sunat. Deuh barudak santri baheula mailik, santri baheula jugdanyakeun ka pangarsa guru-guru salira. Baheula di Paleret Purwakarta aya ulama besar Syekh Bagus Ahmad Bakri bin Bagus Ahmad Seda, sakurung saangkatan sareng kaluargi di Kubang Sari, di Ciamis, ulama-ulama jedug zaman baheula. Santri bukan hanya saum tidak makan tidak minum, nepi ka santri puasa ngabisu. Lamun ditanya tadi mana mang ngajawab tadi napul pakai pulpen ku kertas di Cianjur. Eta teh ibu di pasantren baheula mah kerep ningali santri dirajin di samping rajin ngaji mutolaah sorogan Bandungan puasa ngabisuna ge dijalalankeun. Alhamdulillah ayeuna ge alhamdulillah santri teh puasana rajin ngabisu sebab sibuk ku jejet. Ayeuna ge ngabarisu ngan ku handphone sing pahareup-hareup teh bisa ditanya kieu we ngoprek internet garaga handphone badag 2 ari kuota eueuhan. Da hingga apal atuh modal santri mah sing handphone alus genang menang leweh ti kolot teh belaan disimpen-simpen ditabungkeun uang bekal di pasantren dah yang meuli hepe anu badag ari geus kabeuli hepe badag kuota Anda teu boga kuota teh sare kiamat isukan ayeuna leres kitu leres heeh teh fitnah handphone teh ulah baroga handphone santri mah pikeun ka ajengan kabeh mau dijual. Ibu bapak sadaya subhanallah ini janji Rasul. Kemudian para ulama-ulama, para aulia-aulia Allah membaca dari situasi pemetaan akhbarun Nabi, membaca dari akhbar nubuwah, dibaca dari hadis-hadis akhir zaman. Ternyata dunia ini tidak akan lama lagi usia umat Islam di dunia ini tinggal sakedeung deui gerak kawin darah ria. So, ayeuna 1.500 cokot 1.400 sesa sabaraha? 60 cokot 40 masa kejayaan Imam Mahdi jeung Nabi Isa sesa 20. Berarti ke tahun 1440 nepi ka 1460 inilah masa fitnah Dajjal dan Dajjal dohil akan turun. Inilah fase terberat, inilah fase yang akan kalian hadapi. Jadi tugas kalian ke depan lebih berat ketimbang kami. Kami belum tentu 20 tahun masih diberi umur panjang oleh Allah, tetapi kalian secara syariat kalian masih muda. Tantangan kalian lebih berat ketimbang zaman para ulama di masa lalu. Ulah dianggap lawan ayo. Mudah-mudahan porsan nepi ka engke ngarepan Dajjal babarengan. Huruf ku sia Dajjal babarengan. Koreok ku sari ari wanita. Siapa boro-boro yang ngarepan Dajjal yang ngarepan HP GL. HP handphone. Yang ngarepan kuota ge meuni rek pegat iman. Rek pegat iman be aku teh sia. Heeh. Belaan nyicil 5.000 pulsa. Kurang modal sama hirup teh. Beli pulsa 5.000. Pulsa. Ampun gaya we jiga nya. Puntu dibehel lai beheung hideung. Ampun teh. Bejana milenial model kitu patut. Lain revolusi mental kehead begitu ngancurkeun mental. Coba bayangkan dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, dari fase ke fase. Coba bayangkan yang ma'ruf tertukar oleh yang munkar tertukar oleh yang ma'ruf. Detik ini, saat ini sudah berani seorang sutradara membuat film di mana film itu seolah-olah jelema nu boga sesama sajenis dianggap sesuatu yang alamiah. Nauzubillahi min. Ibu Sigari Nugroho sutradara nyin film aing ge teu nonton teu nyaho. Aya film lalaki boga pamajikan ka lalaki deui bobogohan jeung lalaki geus dianggap norma biasa di zaman.
Bahkan leuwih sadis, seorang profesor doktor guru besar di UIN Jakarta bernama Profesor Dr. Musdah Mulia, biarlah saya sebut namanya supaya sampai ke telinganya yang bahaya itu. Beliau mengatakan makhluk LGBT itu makhluk disayang Tuhan. Nauzubillahi min. Ieu geus luar biasa fitnah Dajjal. Nauzubillahi min. Ari Dajjal sihirna hebat. Naon cenah? Dajjal teh sihirna luar hebat, bisa nyieun porak-poranda umat Islam. Naon eta? Sekalian gula beureumna. Sihir Dajjal mah guru jeung murid jadi paburan cai eta jadi pabu. Jamaah jeung sepuh jadi diaradu, jadi diaradu eta jadi eta fitnah Dajjal bahaya-bahaya. Salaki pamajikan dordar dulur jeung dulur para raseakeun aku sihir nepi ka kardus ge digembokan aya tuh keharti ku aing ku akal nu sehat aya kardus digembokan eta teh keuna ku sihir barang. Bismillahirrahmanirrahim. Ari sihir Dajjal pang bahaya-bahayana ka para ulama, para kiai, aparat pamarentah, du jalma-jalma nu ngarti sihir pang bahayana nu bakal keuna ka aranjeuna lain teluh ingking, lain teluh ti Banten, lain teluh ti Banyuwangi. Sihir nu bahaya keur ajengan, keur aparat, pajabat adalah duit, duit barang duit. Eta sihir pang bahaya. Mayunan teluh ingking ti Jampang cek paribasa ti ujung kulon ti ujung Banyuwangi. Insyaallah sabab maos hijib Nasr, sabab maos hijib Nawawi, sabab maos Lakodja, sabab wirid-wirid nu tos mudawamah nu turun temurun ku ulama baik melalui versi torikot manapun, insyaallah bakal kasalametkeun. Tapi lamun nu datangna duit rek dibacakeun hijib kumaha dia butuh leres kitu rek dijampe supaya ulah kena ku hijib duit dan ku sihir duit hese da butuh. Torajol teh duit 1 miliar 2 miliar 100 juta. Ya Allah, nu tadina nu tadina perkara munkar jadi perkara nauzubillahi min, nauzubillahi min. Ya Allah, hese ngalawanan sihir nu eta mah hese. Tapi kamu balik jika aing mah hese mainan sihir eta lamun amplok tipis teh sok rada aral we kena ku sihir. Ieu mah mau balik jika aing ieu mah. Da aing mah lain ulama warasatul anbiya, dewek mah warasatul opak waranginan. Ulama yang sejati itu ulama-ulama yang ngurus pondok pesantren di pesantren-pesantren. Yang ngajari sampean dari mulai praktek-praktek ibadah sampai bagaimana kalian bisa menyikapi satu persoalan dengan dewasa berdasarkan ilmu, berdasarkan pengetahuan, paham ilmu lughah, paham ilmu hadis, paham ilmu usul fikih, paham ilmu akidah. Itulah ulama-ulama nu akhlakna contohan anjeun. Tapi lamun ulama geus mawa emak ka Pemda abring-abringan mawa poropose kena ku sihir. Kena ku naon? Jadi sihir pang bahaya naon cenah? Barang sihir pang bahaya naon? Lagukeun sihir pang bahaya naon? Eta. Tolong hati-hati dengan sihir duit. Kiai, ulama, polisi, pak tentara, pak hakim, pak jaksa, aparat pemerintah, hati-hati dengan sihir. Lebih dahsyat ketimbang teluh ingking. Nauzubillahimin. Sebab ku duit mah kabeuli. Cilaka mun geus ku duit, sihir duit masya Allah berat. Muga-muga maraneh pada geus biasa balang saklin. Di pondok di biasa didik prihatin leres kitu. Mantap bingah amar wata suta aya keneh
nu kersa amar ma'ruf nahi munkar, amar ma'ruf nahi munkar, amar ma'ruf. Alhamdulillah. Lamun geus eueuh nu amar ma'ruf nahi munkar cilaka ieu alam dunya eta cilaka. Ya Allah. Sehingga jalma nu amar ma'ruf nahi munkar ku Allah dibere apresiasi, dibere penghargaan anu tinggi. Jalma nu daek amar ma'ruf nahi munkar ngawruh kitab amar ma'ruf nahi munkar nyaritakeun hak jeung batil ku kitab sarorogan nepi ka santri paham ngarti kena ilmu bililmi badal hukmi, ngarti kena ilmu balalik mungkin nyebarkeun ilmu ti guruna masing-masing. Eta ajengan sanajan tara pidato juga miftah pauji eta teh ajengan tos ngalaksanakeun amar ma'ruf nahi munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Ma'ruf lain ki ma'ruf amin kade ulah dihubung-hubung urang doakeun pak ma'ruf amin moga-moga husnul khatimah, moga-moga beliau kembali ke makomnya sejatinya sebagai ulama, amin. Saya ini hormat kepada Mbah Ma'ruf, saking hormatna potona pabi diusapa. Aduh Pak Kiai, Abah moga-moga cekeng Abah husnul khatimah hapunten Mbah ku abi teh dicoblos, abi bisi cologok. Ngan abi teh cinta ka Abah teh ulama. Moga-moga Abah rek jadi wapres, rek jadi wapres, moga-moga we nganteng mayang dina makom kahormatan agama, ngajaga ngawal bangsa sebagai suriah PBNU yang dulu pernah dijadikan oleh para ulama. Mudah-mudahan Abah menjadi perekat abang anak-anak bangsa, sehingga anak bangsa yang sedang hampir pudar kesatuan persatuan ia direkat kuman kena, amin ya robbal. Ima jadi wa ima terjadi. Da abdi mah ibu soal pilihan mah demokrasi pun bojo we beda jeung abdi. Abdi ka Prabowo pun bojo mah ka Sandi. Lain kampanye da geusang pilpres nage acik teu naon. Gitu. Pun bojo benten jeung abdi. Ya saya enggak mau ke Prabowo, kenapa sudah tua? Aku pilih anu bebeb Sandi. Majikan aing meuni wawuh teu ka Sandi henteu. Aya wawuh teu ka Prabowo henteu aing sarua. Gitu. Entah kalau sok tapi kang ngapir-ngapirkeun beda pilihan teh kenging urang mah teu kenging wios aya guru nu milih nomor hiji tetep hormat karena ilmuna, aya guru nu milih 02 tetep hormat karena ilmuna, sing kuring ngagaduh husnudzon ka ulama kamari aya di mana wae berdasarkan ilmu lain berdasarkan kateluh kudu duit anu bahaya mah keteluh ku duitna berat menurut keteluh kaita ngomong jadi nyamuk ngahampos nyebut hak jadi tuwani laras gitu terang gitu terang hak kedah diperjuangkeun, hak teh kedah di tak ayeuna Pak Jokowi keur berjuang hayang mendapatkan hak kemenangan, Pak Prabowo hayang menuntut hayang kemenangan, duanana ge teu salah, nu ieu ngaku menang, nu ieu ngaku menang, tong jadi himeng dari ngaran calon mah duanana ge ngabogaan hak menang, ngan saha nu menang urusan Allah ti ajali hakikatna. Wios barang santri bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu yutlabu wala yu'ta. Hak adalah harus dituntut, diperjuangkan, bukan menunggu, diberikan. Jadi kenuntut aranjeuna wios engke di ayat tungtungna lo sok riweuh juga rek kiamat sia bagaimana ini nomor 2 mengklaim menang, bagaimana nomor 1 ini mengklaim menang, keun wae ada di dunia keur nuntut hak masing-masing. Lo sok riweuh ngan aing tetep nuntut nomor 2. Aing pribadi mah ulah sok pipilueun, ieu mah urusan dewe. Ngan ulah nepi ka sia mah teu meunang nuntut, aing berhak nuntut tidak boleh. Semua nomor 1 punya hak nuntut, nomor 2 punya hak nuntut. Nanti finalnya akan diakurasikan sesuai data C1 pleno KPU tingkat kabupaten, naik ke provinsi, naik ke pusat berdasarkan bukti yang curang akan terjengkang, yang licik akan ketelisik. Amin ya robbal. Yakin we da Allah mah teu sarek teu sarek. Keprogel tuh. Ka aing teh meuni koret sia mah. Meuni jiga ngadengikeun quick count ka aing.
Takbir atuh, takbir barade, takbir barade. Syukur ai barade kayaknya. Gitu. Ulah sok riweuhkeun wae. Aya gerakan saya menuntut ngaranna ge keur nuntut hak masing-masing. Ulah diibaratkeun ieu teh genting digarek perang negara, itulah demokrasi. Ngaranna ge demokrat. Dalam mau dipikir ku akal sehat mah demokrasi teh bertentangan jeung Pancasila teh sebenarnya mah ayeuna teh. Daceut Pancasila mah sila pertama ketuan yang Maha sila kaopat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam sanasa kebijaksanaan dan permusyawaratan dan kudu nama presiden teh dipilih teh ku itu tuh ku MPR DPR nu ngawakilan urang ngan dirobah undang-undang 45 na amandemen ieu ge sebenarnya geus nyalahan tina Pancasila teh mudah-mudahan isukanna 5 tahun ka hareup ulah dipilih ku rakyat deukeut kana paresehanna geus we pilih ku MPR DPR deui lah pusing ayeuna nyokna nepi kanu maot leuwih ti 300 ayeuna petugas KPPS saya memberikan penghargaan tinggi-tinggi kita berikan penghormatan beserta doa kepada para pejuang KPPS TPS baik dari polisi dari tentara dari rakyat dari relawan nomor berapapun yang meninggal di TPS mudah-mudahan husnul khatimah amin karunya rakyat ya, lain pada aku capek ku stres teh ai ku capek masa ukur ku capek molor palingnya stres pikiran anak duka aya tekanan ti mana maroda marah ke lain batur ibu santri abdi wen sok li abdi di bumi abdi maot dua dinten satos nyoblos teu emam meureun kirang tuang lebet angin maot asli wallahi asli mana budak ngora keneh ngajedog di kobong keneh duka jadi suhada jadi suhad mah cekeun insyaallah ya karim muga-muga we nu garugur dina kamari pilpres pileg sing jadi amal soleh urang lajengkeun jadi umat Islam di umur di alam dunia ayana di ujung akhir moal dikakalakeun moal dibinasakeun sabab Allah teu kulem sabab Allah teu kulem sabab Allah ulah sok parusing ulah sok baringung asal anjeun dina bener asal anjeun nyekel agama sesuai coret dina agama sesuai keterangan ti para ulama ulah gendang ulah undut kalinduan ulah gedag kaanginan sanajan berbagai cara baturek nolim ka urang rek ngaruntuhkeun agama ngaruntuhkeun perjuangan ulah hariwang urang melempeng bae berjuang lempeng milari ilmu sabab Allah teu kulem sabab Allah Bu lamun aya nu curang Allah uninganeun Allah sok ngahukum kan licik yakin ngantep moal Allah kanu dolim ngantep moal Allah kanu fasik ngantep moal Allah kanu baragajul sing yakin aya Allah urang mah nyareat terus berjuang milari ilmu di pasantren lempeng we terus milari ilmu terus amalkeun di keureuh ilmu teh insyaallah janji Allah jalma anu bener moal eleh amin kumaha cenah pamita eta anu ditembak keur salat maot ih lain eleh eta teh keur dibere surga tanpa hisab aing mah khawatir keneh urang-urang ye urang mah khawatir teuing paehna keur gapleh teuing keur kumaha nu maot di New Zealand kamari 40 sabaraha 40 nya ditembak keur salat Jumat pan maotna geus sakaratul maut na padeona ge dina viral di upload dina pacebook meuni sarenyum barakja urang mah teuing keur modar deui teuing keur gawe laku anu goreng patut naudzubillahi min dalik jadi hakikatna mah keur dibagjakeun ku Allah dina nyekel agama mah sanajan ceuk panondohir gugur tewas lain rugi tapi pun amin yakin Allah teu kulam aya meleng Allah moal Allah eleh ku kuikon moal Allah eleh ku rilkon moal Allah eleh ku demokrasi moal Allah eleh ku bedil moal Allah eleh ku loba jelema moal Allah moal ngantep kanu saeutik moal Allah dina kondisi mana wae moal tiasa kaliput ku makhlukna balik tah makhluk nu kaliput ku kudrah iradah Gusti Allah yakin ini digodok di bulan Ramadan
digodog dina bulan kawitan Siti Maryam teh putra Ki Imron gaduh garwa nyamina nyihana puluhan tahun rumah tanggi jeung Ki Imron tegaduh wae turunan tegaduh wae tuh akhirna jarah tawasul ka Baitul Maqdis nepangan rancet misanna rakamisan jenengan Zakaria alaihi salam unjukan ke Nabi Zakaria hoyong dipangduakeun ieu Ki Imron hayang gaduh turunan anu ieu doa Nabi Zakaria tercatat dina Al-Qur'an termaktub dina Al-Qur'an anu saur Imam Ghazali asal didawamkeun 41 kali bada asar insyaallah moal ngawaris fakir ka anak moal ngawaris bada asar 41 wang ieu doa Nabi Zakaria ngadoakeun Ki Imron jeung nyihana dawuhna dina Al-Qur'an bismillahirrahmanirrahim rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin dawamkeun ieu doa tiap pada asar 41 kali insyaallah anak incu moal fakir asal meme pae boga harta banda anu instan sanajan kolotna teu ninggalkeun harta saperak-perak acan sanajan kolotna teu ninggalkeun sakotak-kotak sawah acan tapi lamun kolotna rajin nyuhunkeun ka Allah sabab ieu doa insyaallah anakna bakal kapanggih jalan hirup anu halal tur barokah amin ya rabbal alamin Nabi Zakaria mohon kepada Allah kemudian Imran dengan nyihana mengandung lahirlah Siti Maryam nami asli nama Maryam ngan di Siti teh penghormatan ayah Siti ayah Sidi teh Sayyidi mun bahasa anu masyhur di bahasa lughah Arab mah eta teh Sidi mun ceuk urang mah tuan nyonya tuan Siti aya dina sholawatan oge sidenan nabi sidenan nabi sidenan nabi Sidi Muhammad amin qutbi habibin nabi sarena sidenan terus tarik sidenan nabi Sidi Muhammad amin qutbi habibin nabi siapa yang cinta akan dunia akan meninggalkannya meninggal presiden pasti pensiun menteri pasti pensiun beres bupati pasti pensiun camat pasti polisi pasti tentara pasti pejabat pasti kabeh bakal pensiun tidak ada yang abadi maka siapa orang yang membandingkan dunia dengan akhirat seolah-olah dia berkata ya urusan dunia akhirat teh penting ngan kudu saimbang jeung urusan dunia salah eta teh bahasa teh cikuring Bu sekarang bismillahirrahmanirrahim dunia moal bisa saimbang jeung akhirat baik di mana waktu baik makna tempat langkung utami langkung luhur batan dunia mah saukur kebon keur pepelakan di akhirat lamun salilakna ngajedog di kebon ngarana beruk Pak Kiai jangan fanatik dunia mesti dicari betul
mesti seimbang, dunia akhirat tidak bisa seimbang. Mana mungkin perkara yang langgeng harus seimbang dengan perkara yang tidak langgeng? Mana mungkin perkara yang luhur diseimbangkan dengan perkara yang rendah? Leres. Eta bahasa juga benar tapi nyesatkeun teh bahaya. Kan kita robana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Bahasa hasanah bukan berarti seimbang. Dengaran akhirat mah bisa diukurkeun dibandingkeun kana dunia. Dunia anu sasaat, akhirat anu saimbang-imbang eueuh tungtungna. Mantap pantas dawuh Allah dina Quran, wal akhiratu khairum wa abqa. Lagam naon teh euy? Sobah diharkah? Ah, lagam opak we geus. Lagam opak aya santri Cijantung aya. Jadi aya santri Cijantung. Cijengjing. Cijengjing. Dia sadayana orang Cijengjing. Pasantren di Cijengjing sadayana. Moga-moga kiai-kiai di wilayah Cijengjing sehat. Amin. Kiai Saciami sehat. Amin. Kiai salam dunia sehat. Urang doakeun nembe nampi berita pangersa Akang ti Arisalah Kiai Haji Acep Saiful Milah nuju kirang sehat. Mugi-mugi mantena dipaparin kesehatan lahir batin, amin. Sadaya ulama sehat wal afiat, amin. Ya Rabbal alamin. Sebab lamun eueuh ulama rek kumaha ieu dunya cacak-cacak aya jiga kieu patut. Pantas kasawuran Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sawur Sayyidina Ali, aya 5 hal anu tercela di manusia anu moal bisa jadi ecreug manusia sabab aya anu lamun aya nu 5 ieu cilaka hese benerna jelema. Saur Sayyidina Ali, laula khamsu hisalin lasaran nasu kulluhum salihin. Laula khamsu hisalin, sekiranya saja tidak ada perkara tercela 5 di manusia, lasaran nasu, maka pasti jadi manusia kulluhum, baik sebagian, wa imma seluruhna eta solihina arejreug manusia lamun eueuh nu 5 per. Ibu barang ieu ngapke sampai keur teh pantesan ceng jam-jam babergeg euy. Ai salon barada kita. Duka aing nu kurang molor gitu. Da dewek teh ieu teh karak mulang wios teu naroskeun. Kamari wih ti Purwakarta ti Subang alhamdulillah mencit sapi Perbowo menang di Kabupaten Purwakarta mencit sapi dewek teh. Jeung para kiai di Purwakarta cenah ajengan kumamun eleh di nasional bae aing mah niatna geus syukuran nu penting mah Jawa Barat menang weu. Nasional mah aing teh nyaho pokona mah lah. Rek Jokowi di kajeun aing malah berjuang moal eureun we. Sugan we Pak Jokowi jadi presiden di aing diangkat jadi menteri randa. Sugan we Pak Jokowi mah jalmi soleh, jalmi naon? Saur Pak Luhut Binsar Panjaitan ge beliau mah rajin ibadah Jumatnya juga hampir setiap hari sholat Jumat. Si Luhut. Da aing mah teu mumusuhan jeung balad Jokowi pendukung Jokowi, musuh aing mah Luhut jeung Hendro Priyono ngeus kan sakitu di dunia. Saya marah ketika Hendro Priyono ngomong ini khilafah dengan Pancasila. Hendro, seenak udelnya kamu ngomong. Kalau ente anti HTI dilarang, saya sepakat, silakan tutup HTI. Tapi jangan cuma ngomong bahaya HTI, bacakan, sebutkan pemberontak, biadab yang membunuh ulama dan rakyat. PKI. Aing ngomong kian ngepon Pak Kiai, hati-hati itu bahaya belawan dengan Hendro. Ngeunah kena diadu jeung jenderal aing batan jeung Hansi. Maka saya bersahabat dengan teman-teman yang di Jokowi di bawah, saya bersahabat, saya rangkul mereka. Saya bilang saya bukan musuh kamu, musuh saya Hendro Priyono. Tekagok jeung bintang 4 di penjara gak jadi ngetop. Si Ahmad Dhani di penjara menang jadi DPR. Si Ahmad Dhani nu pamajikanna geulis, sugan trek seumur hidup di penjara, sugana minta pepegatan. Tuli pulung ku aing. Ampun aing. Demokrasi saukur milih presiden mau dihubung-hubung kena HTI kena kilapah nyebutnya si Hendro mah kilapah
Itu bisa nyebut Jenderal Hendro mah keduna khilafah cek Hendro. Lihat di Instagram saya, di Facebook saya keras rekaman saya 5 menit lebih nantang Jenderal Hendro Priyono. Can lila Bapak Mahfud MD ngomong deui wae pendukung 02 adalah orang-orang radikal cik atupun ulah sagala ngomong kahayang aing ngatiiskeun pun rakyat teh tiiskeun kuduna ngomong nomor 1 nomor 2 belum ada yang pasti menurut tata negara dan undang-undang karena belum dipelenokan di KPU pusat. Mari menahan diri, mari bersabar, mari jaga persatuan, mari kita galang ukhuwah Islamiyah. Betul apa betul? Kakarat kamu ngomong gitu mun bahas anak itu emput deh kolot emput asa ku pusing-pusing teh ningali jelema ayeuna. Betul apa betul? Betul apa betul? Maka saya besok Sabtu menggelar doa istighosah dari Rebo sore sampai malam. Kami mengumpulkan 10.000 jemaah di Tasikmalaya. Kami akan doa bersama mendukung pemerintah untuk bertindak jujur dan adil dalam pemilu. Siapapun yang menang kita siap kalah, siap menang karena kami cinta Pancasila, cinta Undang-Undang 45, kami cinta NKRI, asal wasit tidak ikut main dalam pertandingan. Betul apa betul? Amin. Dia dengarkan Pak Polisi kan dekat kantor polisinya. Aing teh karunya kamaraneh teh polisi digawe berang penting polisi sok gaji tadi tambahan ye polisi teh keur kacoreng aing teh karunya urang doakeun polisi da teu kabeh salah aing oknum aya di mana-mana ge di polisi aya oknum teu ejreug di tentara sok aya oknum teu ejreug di kiai ge aya oknum teu ejreug nu ngajual proposal hibah bansos. Betul apa betul? Di organisasi banyak oknum teu ejreug, di partai-partai politik ada oknum-oknum teu ejreug. Kan lamun di imah aya beurit duruk ulah imahna. Duruk ulah imahna. Ulah kasep tewak we beuritna. Di polisi ada oknum, jangan dianggap polisi semua teu ejreug, da aya loba keneh nu ejreugna. Di ajengan ulah dianggap kabeh teu ejreug, da pasti aya nu ejreugna. Betul? Di partai aya kan teu kabeh jelema teu ejreug, pasti aya nu ejreug. Syarat aya nu 5 kudu eueuh di urang. Barang Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Nu 5 ieu. Hiji. Al-qanaatu bil jahli sifat tercela nu kahiji qanaat dina bodo geus nyaho bodo embung neangan ilmu geus nyaho teu ngarti embung ngaji ngaranna belegug moal bisa ejreug jelema belegug. Pak Kiai yang penting kan yang wajibnya ngaji, ngartina teu wajib. Ai rek naon sia ngaji bari teu ngarti goblok. Teu edan mah sia teh. Aing ngajina nu penting mah ngajina we, ngarti mah teh jadi tujuan gelo sia hirup teh. Ari maneh rek amal kumaha lamun elmuna teu ngarti, bener? Betul? Rek bisa meraktekeun tarkiban kumaha lamun maneh teu nyaho definisi tahrif mubtada khobar teu ngarti kena jumlah, teu ngarti kena qadiyah. Betul? Jadi ngaji teh kudu bari nepi ka ngarti, lain saukur wajib ngaji, nah ngarti na ge kudu diudag. Ngan persoalan ngarti secara ijmali jeung tafsili. Lamun tafsili adalah fardu ain, fardu kifayah, wajib kifai. Lamun ngarti secara ijmali merupakan fardu ain, keur amalkankeun urang. Jadi neangan guru teh nu merenger. Pusing aing mah. Siama paduk ente aing mau ngirim kopi aing mah ngadoja we ka panitia maneh hayang-hayang tentah kok kemarin minum barokah barokah pabrik lain barokah aing shalli wa sallim daiman ayo bendera nak kibarkeun shalli wa sallim daiman. Ayo bantuan bantuan
sayang-sayang orang besar tinggi hati, omong demokrasi pidato berapi-api, ternyata karena menginginkan kursi sementara rakyat kerepotan cari nasi. Salim ayo salim salim Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Wangsul deui pamita hari ngaji teh kudu nepi ka ngarti sumuhun soal ijmali, ngartina garis besar wa ima ngartina secara tafsiri jeung hujah-hujana jeung iqamatud dalilna eta mah bagian fardu kifayah ngan paling tidak ngaji tujuanna kudu nepi kana bisa ngarti. Ameh naon ngarti meh bisa amal sabab rek amal kumaha lamun teu ngarti kana nu diajina. Pentingna irsadul ustad pelebah dieu. Leres mantak sok aneh lamun aya pasantren santri bicara ngaji ke pasantren nu sejen Allah tong ngaji ke pasantren sejen beda adonan di aing ilmu mual beak 7 turunan naudzubillah yamin naudzubillah yamin eta teh qanaat bil jahli kitu laku mun dicaram santri pasaran kan sejen ye asa ilmu boga sorangan ye sok abringkeun hayang Al-Qur'an sumping ka jantung, hayang usul fikih sumping ka petir, hayang gaduh fikih patal muin jeung sajabina nu sanadna sambung ka Ayah Cibeunteur ti Ayah Sayyiduna Khalil bin Ilyas nyambung sanadna ka Sayyiduna Khalil di Madura, mangga sumping ka Cikole, hayang aqaid aqidatul Islam mangga ka Miftahul Huda ka Manon Jaya, hayang bab ilmu balaghah jeung sajabina sok sumping ka Barudoyong. Kitu tradisi santri baheula masuk leres gitu leres ieu mah teu meunang santri tidak boleh pokoknya kamu mesantren ning kene semodare ojo pindah-pindah ilmuku tidak akan habis 7 turunan weleh na'udzubillahi min Porsan atana pisah Kabupaten Ciamis naon ngaranna fokus kapungkur yang Elman Kiai Elman di 3 Herang ngadamel fokus yang senior-senior di fokus ngarancang ini supaya menumbuhkan kebersamaan, supaya terjalin ukhuwah santri dengan santri, kiainya dengan kiai. Maka hari ini terbukti Ciamis menjadi tempat pembelajaran kiai se-Indonesia. Tepuk tangan dong buat Ciamis. Jadi kalau sampean nanyakan di mana pusat gerakan pesantren, dari dulu Tasik sekarang geser ke Ciamis. Jadi Ciamis sekarang sedang istimewa di depan siapapun. Kenapa? Karena santri dan kiai Ciamis teguh dalam pendirian, ramah santun dalam sikap. Berbeda boleh terjadi, tetap merangkul kepada semua perbedaan. Inilah kelebihan Ciamis. Takbir. Ciamis mah gede kawani tapi tawadok. Teta orang Ciamis. Cirina asli Ciamis teh gede kawani, sikohna pendirian tapi hormatkan saja. Betul apa betul? Betul. Kamu bangga tidak mesantren di Ciamis? Bangga. Kamu bangga tidak mesantren di Ciamis? Bangga. Nepi kamu jahit sa Indonesia nu lempang suku terekspos dari Ciamis nepi ka luar negeri, ka CNN, ke Amerika, Eropa, ka mana-mana tuh jam. Jadi Ciamis sekarang menjadi kiblat pergerakan santri, tidak tercerabut dari akar santri, tidak tercabut dari tradisi pesantren, tapi jiwa berjuang tetap muncul, sikap keagamaan dan kebangsaan. Hidup Ciamis. Hidup. Tambah boga Bupati Ngora di ayeuna. Mana kasep sia meuni ngajerit ningali wabuk aing nyaho. Aing nyo aing ini peureum sia goblok. Pada aing geus aki-aki. Kieu-kieu ge aing teh 40 hiji ieu teh. Kahayang mah. Tapi walaupun saya usia sudah 50, insyaallah I can live without my wife.
My wife only one. Because she is very the best. Really, I love her. Saya tidak bisa berganti istri karena cintaku hanya tetap kepadanya. Istri saya tetap satu karena saya nikah umur 30, istri saya baru 16 tahun. Dan sampai hari ini istri saya orang Tasik, tak sadar dan belum sadar dia dipelet. Jadi ulah waka di rukiah majikan bisi kaburu Eli. Ternyata salah aki-aki. Itulah modal santri. Aing mah teu modal duit, teu modal imah, teu modal mobil, datang ngalamar sorangan ah ngecerek we ku tasbih falamma roina akbarna wa qatana idiyun. Ya, pamarwani hibuni pamarwani. Eleh nu datang make motor ninja, nu datang apel make Honda Beat. Hah? Teu nyaho aing. Aing nepi ka aing teu becus mau motor, teu becus mau sepeda. Lain aing teu kabeli ngan bapak aing teu boga. Alhamdulillah Gusti. Wangsul deui cilaka moal bisa ceuk manusia lamun geus aya qanaat kana bodoh, qanaat kana bodoh, qanaat meuni gengsi ngaku bodoh, meuni gengsi ngaku bodoh, meuni gengsi asa pinter sora. Titip bisi aya nu calon dai mau balik di dieu. Yakin simkuring aya calon mau balik di dieu. Yakin aing ngan kabeh ulah jadi tukang tableng ki aing loba saingan. Ulah kabeh jadi mentak abdi mah syukur pun guru ti petir mangajengan ujang teu jadi mubalik, lamun anjeunna jadi mubalik beak lapak aing. Wios mang ngawuruk we sing dinas abdi ngadoakeun panggung mah ku abdi we jadi nu loba narima amplop teh dewek euy. Titip ke para mubalik, calon dai muda, kiai muda, jangan berhenti sorogan, jangan berhenti datang kepada orang alim, apalagi kepada hukama, orang-orang waro, datangi mubalik deket cilakana lamun geus eureun sorogan, mun geus eureun sorogan ka guru cilaka geus mubalik itu. Saya memberi contoh bukan takabur. Setiap malam Kamis saya masih datang ke guru saya membawa 2 kitab sorogan bersamaku sampai hari ini. Ketika saya tidak ada jadwal Kamis pagi, saya masih juga sorogan kepada guru saya. Baik itu Yaqulu yang dia sarahi lagi 20 bait lebih Yaqulunya. Beliau sarahi lagi Rahbiyah. Kemarin baru selesai beliau mensarahi Nasta'in. Baru selesai mensarahi Jurmiyah Son Haji 480 halaman. Saya masih tetap sorogan. Kenapa? Walaupun guru saya dari sisi keterkenalan lebih terkenal Miftah Fauzi di dunia panggung, di dunia internet, di dunia penablek mentablek, tapi di hadapan guru saya tidak ada apa-apanya dibanding mereka. Takbir. Mantak bisi mana engke jadi mubalik ulah sok bedegong ulah ngarasa cukup ku ilmu sorangan. Tetap biasakan sumping ka guru sorogan sasihan wa imam minggonan amin ya robbal amin ya robbal. Lamun maraneh engke jaga baroga pondok pesantren amin. Santri teh ulah digegeuweuk ku sorangan menimbong ku batur. Oh sia majikan itu pai pilih kawalat sia pesantren ka dari teu meunang di aing jebol beak ilmu. Nauzubillahi min dzalik ningalikeun bodona hidup kitu teh. Betul? Santri di Ciamis, pesantren di Ciamis, di Cijantung, di Petir, di Cikole, di Turala, di Banyulana, di Cijengging, kemanapun pesantren adalah guru kita bersama-sama. Betul? Takbir. Allahu Akbar. Tak aing resepna Ciamis teh, tak eueuh fanatik alumni aing resepna. Teu aya aing mah alumni Petir. Sia mah alumni anu, geus aing teh nanya. Diikat ku porsan alhamdulillah, diikat ku fokus bisi engke geus jadi ajengan lain panatik kena alumnina, panatik kena ahlu sunnah wal jamaah. Nah amin ya robbal alamin. Ibu nuka duana bareng nuka dua sifat tercela di manusia nu hese ujreug akibatna nuka dua adalah wasyuhu bil fadli, korek pelebih embung berbagi dina kelebihan. Ayeuna khusus keur mak-mak bapak-bapak cicing keur mak-mak militan budak santri ngejodog heula.
Bu, urang teh gaduh jambu payunan bumi, dahana aya 5. Dahan anu 5 baruahan jambu meuni sae meuni leubet. Kutilu dahan ge keur dahar anak incu dituang ku urang di bumi jeung anak incu cukup. Nu 2 dahan deui mah cekap berbagikeun ka tatangga. Ku sebab koret dina berbagi kelebihan kajenteuin buruk 5 dahan dihala kabeh ditunda di dapur kajenteuin buruk kajenteuin. Mata akang titip ke adik-adik, saya titip kepada adinda saya para santri. Nanti kalau kamu mukim di Priangan Timur, Tasik, Garut, Bandung, Kadir, ulah yang jadi kiai hikmah. Saya saran jangan jadi kiai hikmah. Kenapa? Sebab di Tasik, Priangan Timur, Ciamis mah, Banjar, Ciamis, lebih ke Bandung. Jadi kiai hikmah teh capek ngawiridna, ai mahar leutik. Ajengan abdi bade ngajual tanah sabaraha Bu, hargana 1,5 miliar pangwiridkeun ajengan pangdoakeun atuh ajengan hikmah teh wirid 2 poe dapat. Ari geus payu mere 250.000 si goblok. Geus mending maca kitab dakwah, maca kitab ngawuruk ngurus masyarakat minggonan. Ulah sagala hayang di tukang jumpa jampe teu puguh. Aya wae semah minta didoakeun nu biasa-biasa we ulang ulik teuing kana ilmu nu karitu. Lain bagianna urang dieu. Geus ngaji sing bener, amin. Aing ge keur neangan minantu ieu anak aing awewe. 2 anak aing parawan. Neangan minantu teu kudu beunghar, mobil dibere ku aing. Imah insyaallah dipanggieunkeun ku aing, syarat teu kudu anak nu beunghar. Insyaallah teu kudu anak kiai, syukur-syukur anak kiai ngan syarat kakara jamul jawami. Ayo. Aing nu daftar siang acung. Bara-bara jamul sia mata nagaya tulusul ke hese sia betul apa betul betul apa betul keilmuan sedang berkurang betul. Jangan pelit berbagi ketika Anda berkuasa. Bagikan kekuasaan menolong agama Allah, menolong rakyat miskin, menolong kepentingan publik. Ulah koret salajengna nukatilu barang nukatilu podei nukatilu waria fil amali hoyong kapunten lianti ku Allah dina amal-amalan digodog ku Ramadan da Ramadan mah teu puasa ge bisa kaciri teu puasana asal pura-pura loba nyiduh sok we dina Ramadan mangga nyemen di luar balik ka imah asal cicidu we hareupeun kolot aduh mah meuni lapar kieu geuning puasa poe mah panas padahal sia geus nyatu goblok. Eueun nu apaleun urang lembur, eueun nu apaleun rumah saima, eueun nu apaleun kaluargi, tapi pikeun jalma anu niatna lillahi ta'ala juga Siti Maryam wangkid dipitnah wangkid sebab ia Nyi Maryam putra Ki Imron begitu bro lahir ka dunia ramaja putri dipasantrenkeun sakumaha nadarna Ki Imron ramana dipasantrenkeun di Nabi Zakaria barang tos dugi kana usia gadis tiba-tiba Siti Maryam biidnillah biiradatillahi ta'ala kalawan iradah kudrah iradahna Allah Siti Maryam ngandung kakandungan tegaduh caroget tadi toel-toel acan kulalaki tadi toel-toel acan genjeleng Baitul Maqdis fitnah menimpa Siti Maryam dugi ka Siti Maryam nadar
kaula nadar karena lirrahman, karena Allah ikhlas semata-mata. Nadar kalayan sawum anu sawumna lain saukur tetuang teleut tipi-tipi bijil pajar dugi ka tenggelamna surupna panon poe, lain saukur tengaleueut teneda tapi palan ukal limal yauma insya sama sekali teu nyarios ka manusa. Sebab fitnah geus menguasai alam dunia, eta fitnah menguasai alam dunia. Ibu barang fitnah adalah sesuatu yang menimbulkan, menyebabkan terhalangnya dari ibadah kepada Allah, disebut fitnah. Handphone bisa jadi fitnah, TV bisa jadi fitnah, mobil, harta, jabatan juga bisa jadi fitnah. Fitnah nu panggedena musyrik. Barang fitnah nu panggedena musyrik. Fitnah nu panggedena musyrik. Mantap kunaon aya perang Badar, kunaon aya perang Honda, kunaon aya perang naon deui Uhud. Lain berarti perang jadi tujuan agama Islam, perang teu jadi tujuan Kangjeng Nabi. Perang masa ukur wasilah, perang masa ukur alat keur naon, keur mencapai bersihna fitnah di permukaan dunia. Lamun teu perang fitnah leungit teu kudu perang, lamun sabab perang leungitna fitnah mangka teu naon terjadi perang. Awas bareng santri, bismillahirrahmanirrahim. Perang hanya wasilah. Di zaman Nabi, ada Badar, bahkan bulan Ramadan, menang umat Islam. Tanggal 15 Ramadan, perang Uhud, perang Honda, lain tujuan nana, lain perang. Tapi hatta la takuna fitnatun wayakuna ad-dinu lillah, supaya tercapainya tidak ada kemusyrikan dan ketentuan kekuatan dari kemusyrikan, dan supaya tenang tentram umat Islam beribadah kepada Allah. Jadi perang bukan tujuan, tujuannya supaya tidak ada kemusyrikan, supaya tenang tentram. Kalau kita diganggu musuh, kalau kita diganggu oleh peperangan yang dilancarkan musuh, maka wajib kita perang. Bareng santri, woi, lamun urang di perangan ekonomi ulah ngangkat bedil, ulah ngangkat bedog, tapi kempesan ekonomi. Nah, lamun perangan ekonomi kempesan ekonomi. Nah, ari urang ngomong jihad, ari odol sabun buatan Unilever. Liper siapa? Eta teh boga saham terbesar negara Inggris. Ari Inggris nu ngaruntukeun Islam di Jazirah Arab. Ari ngomong jihad, ari udud Marboro. Jadi urang teh eleh perang dina ekonomi, eleh perang dina ekonomi. Yu ayeuna bangkit umat Islam, bangkit umat Islam. Sakumaha dawuh Allah, waqtuluhum haitsu saqibtumuhum. Ieu ayat nganasah kana lakum dinukum waliyadin. Hayu urang berperang dina ekonomi, hartosna lain ku bedil, lain ku beureup, lain ku anarkis. Namun itu musuh ngaruksak lewat politik, kempesan politik. Nah, kempesan politik, kempesan politik. Lamun itu ngamerangan ka Islam lewat partai, kempesan partai. Nah, kempesan eta teh waqtuluhum haitsu saqibtumuhum ay wajadtumuhum. Jadi jangan berpikir perang itu hanya dengan PC, dengan senjata. Perang pengaruh, perang media, perang dunia maya, lawan dengan dunia maya, bukan dengan
kekerasan, bukan dengan hal-hal anarkis. Perang data, lawan dengan data, bukan dengan kekerasan, bukan dengan kekerasan. Maka saya menghimbau, mari kepada semua para pejuang, berjuanglah, lihat kondisi hartosna, ulah ku pereup, ulah ku bedil, ulah ku senjata, ulah ku maledog, ulah ku anarkis. Kalau perang data, lawan dengan data. Kartos maneh tugasna di pasantren, maneh teh keur peran jeung lembaga pendidikan kafir. Kafir boga lembaga pendidikan, luar Islam boga pendidikan, mereka juga punya misi membawa pendidikan agamanya. Kalian sebenarnya sedang berperang dengan Yahudi, berperang dengan Nasrani lewat pendidikan, lewat pendidikan, lewat pendidikan. Kempesan sekolah kafir, majukan sekolah Islam. Kempesan lembaga pendidikan kafir, majukan lembaga pasan. Sabajeng perang maneh teh jihad. Amin. Amin. Mudah-mudahan aya manfaatna. Amin. Moga-moga urang sadaya lebatkeun Ramadan enjing, bari urang digodog dina Ramadan. Lain saukur budak-budak kupat dina tanggal hiji Ramadan hiji Syawal. Amin. Lain saukur budak-budak baju dina bulan Syawal kaping hiji, tapi kembalina urang kana fitrah insaniah, fitrah sebagai hamba Allah. Amin. Mantap, aya zakat fitrah, aya zakat fitrah. Ibu punten pada tumaros memeh berakhir. Ai fitrah teh naon? Fitri teh naon? Hah? Fitri teh naon? Idul Fitri teh naon? Bahasa Sundana we ieu mah. Ibu aya teh. Hah? Ibu aya. Suci. Geuning mun aya nu ka Mekah tare nyebut kieu. Doakan saudara kita mau berangkat ke tanah Fitri. Leres? Barang terakhir, fitrah adalah aslinya, originalnya, sebagai hamba Allah, kembali ke fitrah, berarti kembali sebagai hamba Allah. Nu mudah-mudahan diaku ku Allah kehambaan urang, santri nuju ngambah ilmu lahir batin keur mengejar kena martabat kehambaan sebagai hamba Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Nabi malaika ya Rasul sadayana malaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika asraqal kaunu tihajan biwujudil Mustafa Ahmad wa li ahli kauni unsun wa sururun qad tajadad Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Bantrabu ya ahlal masani fahajarul yumni dharrad wastadi bijamalin faqafil husni tafarrad Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika marhaban wa lanal busra bisadin marhaban muslimin
سينفد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا ذا الحسين مرحبا حيث تناقض مرحبا جمال الفخر المعدد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا ذا الحسين بالي ربكم مرحبا مرحبا جل يسره العاد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جناد الحسين مرحبا Jalalik doa disanggakeun ka pangarsa pun guru ti Darul Ulum Petir ka pangarsa Mang Haji Ujang kangge mimpin doa mangga ka pangarsa Syekhuna dihaturanan urang aminan sasarengan sambil ngantos anjeunna Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa qina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mendoa, ingatlah para mujahid yang ada di daerah Cijengjing. Beliau melihat perjuangan akses pesan yang ada di Kecamatan Cijengjing dan seluruh pergerakan yang ada di Kabupaten Ciamis. Mudah-mudahan almarhum yang berjuang dulu sampai hari ini melihat generasi muda yang akan memperjuangkan agama sampai mati. Mudah-mudahan Porsan tetap bangkit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hidup santri. Perjuangan kita belum sampai tuntas hadirin. Para laskar dan juga santri ditentukan untuk visi-visi perjuangan kita sebagaimana doa, ya Allah, perlihatkanlah hak kalau memang itu hak, perlihatkanlah batil kalau itu memang batil, supaya kita bisa menjauhi dan memberantas kebatilan dimanapun Anda berada, di lapisan apapun. Itulah perjuangan kita, hak tetap hak, batil tetap batil. Itulah visi pergerakan kita umat Islam dimanapun dan perjuangan seluruh para pejuang dulu sampai hari ini. Mudah-mudahan perjuangan almarhum Al-Makfurlah yang ada di Kabupaten Ciamis, yang ada di Kecamatan Cijengjing, mudah-mudahan diteruskan sama Porsan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka taala an kulli sahabati rasul ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsa ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Allahumma hawalaina wala alaina inni a'udzubika min syarri fitnatin nasi wal jinni inni fi aunillahi la yadurru syai'un illa bi idznillah bi barakati qudratillah bi barakati asma'il azami bi izzati wa bi asma'il karimi wa rahimi. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim qul kunu hijaratan aw hadidan aw jasafin abdasabata waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan baghshaynahum wa hum la yubsirun wa anatil wujuhul lil hayyil qayyum wa anatil wujuhul lil hayyil qayyum wa anatil wujuhul lil hayyil qayyum summum bukmun umyum hum la yubsirun summum bukmun umyum hum la yaqilun summum bukmun umyum hum la yatakallamun summum bukmun umyum hum la yubsirun summum bukmun umyum hum la yarji'un. Ya Allah ya Allah ya Allahul a'dhu jalilul akbar muhitun alal makhluqil belajar waqbina di syarri kulli di syarri bi haulaka wa quwwatika akbar bi haqqi bismillahil azim jalilul akbar la haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma inna hadzal mahad mahaduka wa nahnu abiduka wa khadimu dinika faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wahdina siratal mustaqim wahdina siratal mustaqim wahdina siratal mustaqim wansurna nasran aziza. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha'u wa huwal qawiyyul aziz. Allahumma rizqna rizqan katsiran halalan thayyiban min ghairi ta'abin wala dairin wala nasabin wala masyaqqatin minna ila kulli syai'in qadir. Allahumma ya rabbal baitil atiq atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa syahina wa syahina minan nar ya dzal judi wal karim wal fazil wal suf. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizzid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inni abduka wa ibnu abdika waqifun tahta babika mutazimun bi atabika mutadallilun baina yadayka narju rahmataka narju maghfirataka narju rahmataka wa sa'adaka ya qadim. Allahumma inni as'aluka an tarfa'a dzikrana wa tad'u wizra wa taslihana. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih inal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin waj'alna minasy syakirin. Allahumma inna na'udzubika minasyakki wasyirki wasyikaki wan nifaqi wa su'il ahlaki wa su'il mamdari wal qalbi fil mali wal wahli. Allahumma inna hadza abduka wa du'aka taqibun tatabika mutazimun bi antabika mutadal narju. Allahumma rizqna rizqan katsiran halalan thayyiban min ta'bin. Allahumma rizqna mutmainnatal qulubi li dzikrika wa sakinatal qulubi limika. Rabbin fa'na bima 'allamtana alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatilana fi dinina. Allahumma ij'alna wa dzurriyyatana wa talamidina wa talamidatina minal ulama'il amilin wa imamil muttaqin was salihin ta'ina lillahi rasulillah. Rabbi aushini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa la walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika minal muslimin. Rabbi adina ya Allah bi ibadika salihin. Rabbi adina ya Allah bi ibadika salihin. Rabbi adina ya Allah bi ibadika salihin. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahsaytahu wa ma lidh-dhalimin min ansar.
wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin nas'alukal ijabah bisirril fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala yang baik dari Allah, segala yang khilaf dan salah dari dhaifnya al-faqir, mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga kita semua diberi keberkahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Atas nama hadirin kami ucapkan terima kasih kepada Kiai Haji Tubagus Miftah Fauzi dan Kiai Haji Ujang Abdus Salam yang telah menyampaikan tablik dan doanya. Demikian selaku pengatur waktu penata acara sekaligus mewakili seluruh keluarga besar Forum Santri Kecamatan Cijingjing mengucapkan mohon maaf dan terima kasih sebesar-besarnya. Sampai jumpa di milad fokus yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, milad porsan yang ketiga. Saya sampaikan kepada seluruh panitia supaya bisa berkumpul di sekitar panggung utama.